Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 5 ya. Wal maqalatu sadisatu ari maqalah anu kagenep eta an Ali radhiyallahu anhu. Katampi ti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Man sing saha jalma kana kabuktosan si man eta pitolabil ilmi tetep dina nyupri ilmu tuh. Ngupingkeun ieu rekaman. Keun bae ge nyupri ilmu komo ngalengkahnya. Kanat maka kabuktosan naon al jannatu surga eta pitolabihi dina panyuprihna itu si man. Ieu teh kaya urang keur noong kana sorana surga euy lamun teh mah urang ngupingkeun kana ieu rekaman. Mau ngalengkah kana tempat pengajian eta teh urang kaya keur noong kana surga na teh surgana Allah. Jadi jelas bersih jalma anu teh mah daek nyupri ilmu. Waman sing saha jalma kana nu kabukdosan siman pitulabil maksiat dina nyupri kana maksiat kanat maka kabukdosan naon annaru neraka fitolabihi eta tetep dina panyuprihna si iman. Itu deui sabalikna. Urang lempang dina maksiat rek kumaha bae kaayaana kaya eta teh urang lempang ka narakana Allah. Aya tegasna man saha jalma istagola anu katungkul si man fil ilmi dina ilmu annafi anu manfaat eta ilmu alladzi anu laya juju anu teu meunang lil baligi kasih balig al akili nu berakal naon jahluhu bodona itu si bodoh kana itu ilmu. Jadi jalma anu katungkul dina ilmu nu manfaat anu mana eta ilmu teh teu meunang henteu kanu balik berakal teh kudu nyaho kana kabuktosan si man fil hakikoti dina hakikatna eta toliban nyupri si man teh lil jannati kana surga wali ridallahi taala jeung kana karidoan Allah taala. Seperti kumaha ilmu fikih, ilmu tauhid teu meunang henteu kan urang teh. Ilmu tasawuf da Allah teh maksa ka urang teh kudu bisa ngabuktikeun tilu rupa. Hiji iman, Islam, ihsan. Iman bisa dibuktikan ku ilmu tauhid, Islam bisa dibuktikan ku ilmu fikih, ihsan bisa dibuktikan ku ilmu tasawuf. Maka di dieu Allah teu meunang henteu. Tah kudu maksa ka urang sadayana kudu bisa ngabuktikeun iman, Islam sareng ihsan kitu. Eta teh meunang teu urang kudu nyaho. Maka jalma anu lempang hayang nganyahokeun iman, Islam, ihsan eta jalma teh kaya lempang dina ridona Allah. Termasuk ieu kitab ieu ge supaya nganyahokeun kana diri urang dekeutna jeung Allah. Insyaallah jalmi nu ngupingkeun kana rekaman ieu kaya jalmi eta teh keur ngupingkeun kana ciri-ciri tanda karidoan Allah. Amin. Waman sareng sing saha jalma kana nu kabuktosan si eman eta muridan anu ngarepkeun lil maksiati kana maksiat kana maka kabuktosan si man fil hakikati dina hakikatna mah toliban eta teh anu nyupri linari kana neraka wali suhtillahi taala sareng kana benduna Allah taala. Jadi gitu. Lamun ayeuna jalma ngarepkeun leumpang kana kamaksiatan dina hakikatna eta jalma teh kaya keur neangan benduna Allah. Lamun jalma ayeuna nu ngalawan ka Allah neangan benduna Allah salilana eta jalma teh moal ngarasa katenangan di dunia komo di akhirat. Rek tenang kumaha sok? Bumi nu Allah. Fasilitas sadaya nu Allah. Dipake ku urang tapi urang dibenduan ku Allah. Oh, ayeuna hiji jalma cicing di imah. Cicing di imah salaki bae cicing di imah. Komo lamun imahna nu pamajikan. Tuluy fasilitas nu pamajikan dipake atau pamajikan make fasilitas nu salaki. Hek dibenduan. Cik, eta urang nu jadi salaki lamun dibenduan ku pamajikan di imah. Beuh, hek fasilitas nu pamajikan moal betah. Alam dunya terasa moal betah kusabab naon aya benduna jeung jalma nu deukeut jeung urang. Kitu. Ari jeung bojo mah sok kadang aya pisahna,
Ari jeung Allah mah ka mana-mana moal aya pisahna leuwih deukeut min hablil warid tinimbang urat na dina beuheungnya, uratna dinu aya dina beuheung leuwih deukeut. Jadi daina dibenduan kuno deket moal betah salamina ge moal betah ulah ngobrolkeun di akhirat di dunia oge moal aya katenangan. Wal maqalatu sabiatu ari maqalah anu katujuh an Yahya eta tetep ti Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu amin. Ma aso tara maksiat Allah ka Gusti Allah saha karimun anu mulia hamidul fa'ali tegasna mah anu dipuji pirang-pirang pada melanana. Wa ari karim eta man jalma yukrimu anu ngamuliakeun itu si man nafsahu kadirina si man bitakwa ku takwa wabil ihtirasi sareng anu ngaraksa anil maasi tina pirang-pirang ka maksiatan. Jadi jalma anu mulia dina harti jalma anu ngamuliakeun dirina ku takwa ka Allah jeung ngaraksa tina sagala rupi maksiat geus pasti moal aya maksiat ka Allah. Sabab naon? Nyahoun nyuprih karidoan Allah aya dina kahalusan, nyahoun Allah leuwih deukeut tinimbang urat nadi, nyahoun jadi rasa sieuna tingkah laku bisi teh mah aya tingkah laku nu teu diridoan ku Allah. Gitu. Jadi bahasana ma'asallahal karimu moal maksiat jalma nu mulia mah nu bisa ngamuliakeun dirina ku takwa ka Allah. Kunaon urang masih maksiat? Sabab urang can bisa disebut karim dina harti urang can bisa ngamuliakeun diri urang ku takwana ka Allah ku ngaraksa tina maksiat kitu tah. Oh. Wala saro jeung teu moal maksiat tanya ayeuna. Sareng moal milih asaro moal milih adunya kana dunya aela kodama tegasna moal ngaheulakeun hakana itu dunya wala padola moal ngunggulkeun hakana itu dunya alal akhirati ninggalkeun akhirat saha hakimun jalma nu bijaksana. Saha si hakim teh ae musibun tegasna jalma nu bener fi alihi dina pagaweanana itu si hakim. Bahwa ari itu si hakim eta man jalma yamna'u anu nyegah nafsahu kana dirina si eman min mukhalafati aklihi tina nyulayaan akalna asalimi anu salamet. Jadi moal milih kana urusan dunia moal ngaheulakeun kana urusan dunia moal nepi ka moal ngunggulkeun kana urusan dunia ninggalkeun ka akhirat si hakim jalma anu bener dina pagawean jeung daek nyegah kana nafsuna supaya ulah nyulayaan kana akal nu sampurna. Gitu. Kumaha atuh ieu geuning aya bahasa kieu di dieu ngabahasakeun Yahya bin Mu'ad kuduna urang bisa jadi jalma karim, kuduna urang bisa jadi jalma hakim. Dina harti hiasi diri urang ku takwa, tuluy deui cegah diri urang teh ulah nepi ka hayang ngagugu nafsu. Gitu. Oh nya ulah ngagugu nafsu urang teh. Laisa syaja'ah bisur'ah wa inna ma syaja'ah man yamliku nafsahu indal godob. Jalma anu gagah kuat perkasa lain jalma anu menang bae dina urusan gulat, tapi jalma anu kuat gagah perkasa teh jalma nu bisa nyekel nahan kana hawa nafsuna dina nalika keur ambek gitu kan. Eta jalma nu kuat hakiki teh eta. Wal maqalatu saminatu ari maqalah kadalapan anil A'mas katampiti A'mas. Ismuhu ari jenenganna A'mas eta Sulaiman bin Mahrona al-Kufi anu bangsa Kufah. Radhiyallahu anhu amin. Mansing sajalma kana nu kabuktosan naon sumalihi modal hartana itu si iman teh eta takwa kalat maka hese naon al-sanu pirang-pirang letah lisan anwas piribhi dinihi tina nyipatan kauntungan agamana si iman. Lamun ayeuna nu jadi pokok utama urusan harta urang teh ngabogaan katakwaan. Dina harti ke ditaros ku Allah mana harta anjeun ya.
harta kami mah takwa ka Gusti, teu aya deui abdi teh iwal ti takwa ka Gusti. Maka lisan bakal capek ngitungna kaalusan dina urusan agamana. Naon ieu takwa teh? Imtisalul awamirihi wajtinabun nawahihi. Jadi nu ngaran takwa teh ngalaksanakeun urang parentah Allah, ngajauhan larangan Allah, eta disebut takwa. Eta. Oh, mata bakal untung urang teh dina urusan agama. Waman sing sajalma kana nu kabuk dosa naon ro'su malihi. Modal utama hartana si man teh eta dunya imah sabalikna. Kalat maka bakal hese naon al-sanu pirang-pirang lisan an wasbi husroni dinihi tina nyipatan karugiana agamana si jalma. Ya Allah ya Rabbana. Lamun ayeuna muntahal fikri urang ayana terus kana dunya, maka rugi nu kacida nu bakal dapatkeun ku urang teh. Kauntungan sabab adunya mataul gurur. Banda tipuan nungkul dunia mah. Diudag-udag jauhan. Jadi udah ge aya geuning buktina mah. Tahadus binikmat urang sadayana kadang-kadang kitu kan nya. Wayarjuku min haitsu la yahtasib kan itu ayanya keur pikeun jalma takwa mah sok aya rizki nu teu disangka-sangka. Gitu nya. Aduh. Ya Allah ya Rabbana. Wal makna ari maknana mah eta man jalma tamasaka nu nyekel pageus si iman ala takwa kana takwa bimtisali awamirillahi kalawan yang nurutkeun kana pirang-pirang parentah Allah wazdina bil ma'asi sareng ngajauhan nu dilarang ku Allah maksiat ya bi an asasa kalawan yenta ngadadasaran si jalma teh apalahu kana pigaweana si jalma bimuafiqoti syar'i kana nu ngakuran kana hukum syara palahu maka eta tetep kasiman hasanatun ari kaalasan kasiratun anu loba latuh so nu teu bisa diitung-itung itu hasanat. Jadi kitu jalma nu nyekel pageuh kana takwa ka Allah ngalaksanakeun parentah ngajauhan larangan mah nu jadi dasar utamana antakuna qauluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i dina harti setiap ucapan tingkah laku bener tah meneran kana hukum syara bener cek agama maka keur eta jalma kaalusan loba pisan nu moal bisa diitung-itung. Perjuanganna urang ye dina urusan kaalusan lain datiah ayeuna kaalusanana tapi ngitung-ngitung perjuangan dina kaalusan. Mata kula eureun yen kaalusan teh. Waman sing sajalma tamasakan nyekel pageus iman ala umuri mukhalifatin kana pirang-pirang perkara nu nyulayaan li syar'i kana syara dina harti maksiat ka Allah. Palahu maka eta tetep pikeun si iman sayiatun ari kagorengan kasirotun anu loba ajajat maka apes anu apes naon al-sanu pirang-pirang lisan andikri dalika tina nuturna itu sayiat bil ada di ku itungan lamun ayeuna urang nepi ka nyulayaan kana hukum syarat dina harti ngagugu kana nafsu maka bakal tumiba ka urang teh kagorengan anu loba nu sahingga ku loba-lobana kagorengan nepi ka teu mampu lisan nutur kana kagorengan eta ku ngitungna bilangan bakat ku loba ieu. Jadi ya Allah ya Rabbana lobakeun ayeuna mah amal kaalusan ngaji eueuh deui ngaji nu jadi pokok urang kiparat dosa mah dina nalika ibadah urang teu sampurna ku ayeuna urang istiqomah ngaji ibadah urang dihampura sabab urang keur neangan elmuna hayang aya dina kasampurnaan kitu nah. Tah kitu ya Allah ya Rabbana. Wal maqalatu tasi'atu sareng ari maqalah nu kasalapan eta an Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu amin. Wa wari Sufyan Tsauri eta Syekhul Imam Malik guruna Imam Malik. Kullu maksiatin ari saban-saban maksiat nasyiatin anu tumbuh an syahwatin tina syahwat ai istiyakin nafsi tegasna mah banget hayangna ayeuna nafsu ila sayin kana hiji perkara. Jadi syahwatna kitu anu ngajorong kana nafsu sangkan
nyupri kan eta hiji perkara eta syahwat. Nafsu maka hayang ngungkul, nafsu maka hayang. Kan syahwat anu ngadorongna. Fa innahu maka sanyana kalakuan jeung tingkah eta yurja dihampura diarep-arep naun gupronuha panghampurana itu maksiat ayal maksiat tegasna maksiat. Lamun ayeuna maksiat anu tumbuhna tina rasa hayang nafsu ngadorongna syahwat si menami gawe ku nafsu maka eta diarep-arep dihampurana ku Allah. Kullu maksiatin ari saban-saban maksiat nasaat anu bijil itu maksiat an kibrin tina gumede tina takabur. Walau sok aya nu kibarin aya, kibrin aya. Kumaha bae ngareunana nya? Asal ulah mun teh santina mustaqna. Bongan teh dihargatannya. An kibrin tina takabur aya dakwal fadli tegasna kaunggulan. Ngaku na kana unggulna diri. Ngaku urang kana kaunggulan. Fa innahu maka sanyana itu maksiat kulu maksiatin an kibrin la yurja eta teu diarep-arep naon gupronuha panghampurana itu maksiat. Jadi kitu lamun ayeuna maksiat nu didasarina karena aya syahwat jeung nafsu maka eta mah saur Allah oge dihampurana bakal bisa diarep-arep dina nalika urang tobat ku Allah geus pasti dihampura. Tapi lamun maksiat nu didasarina ku katakaburan maka tong diarep-arep eta maksiat bisa dihampura ku Allah. Kunaon sababna? Li anna maksiata iblisa karena sanyana maksiat iblis kana kabuktosan naon asruha asalna maksiat teh ayal maksiat minal kibri tina takabur. Kan kitu. Cikehead iblis ge mun sujud ka Nabi Adam ku sabab leuwih mulia manehna ngarasa. Kan tu dakwal fadli ngakukeun kaunggulan kana dirina ta eta teh teu dihampura ku Allah. Ya amun nyangka si kehead iblis teh anau kana si kehead iblis eta khairun leuwih alus min Sayyidina Adam. Panyangka si iblis teh kitu. Jadi leuwih alus ini Mang Adam. Tuh padahal kurang kumaha pinterna kaunggulanna iblis teh. Tapi hiji kalemahanna bijilna katakaburan. Jadi urang ulah takabur. Engko salat Allahu Akbar. Ngakukeun Allah teh nu maha agung, nu pangagung-agungna teu aya di nu ngaluwihan kaagungan di Gusti Allah. Tapi terkadang hate urang ngarasa nu leuwih agung. Berarti salat urang henteu muafaqah jeung kana kalakuan. Kitu matak Allahu Akbar. Hese ngaleungitkeun kana katakaburan teh. Jelas atuh kitu mah salat urang hese dina kahusuan sabab masih aya rasa dakwal fadli ngakuna kana kaunggulan diri. Bisa ngaji saeutik asa pangmamakna. Boga harta dileuwihan ku Allah asa pangbeungharna. Boga ibadah leuwih tibatan batur asa pang ahli ibadahna. Kitu hese eta luar biasa ya Allah ya Rabbana. Mudah-mudahan dijauhkeun urang sadayana. Wali anna zalata sayyidina Adam karena sanyana di soledatna Nabi Adam alaihi salam kana kabuktosan naon asluha asalna itu zalat eta minas syahwat tina syahwat bisa babis tiaki hi tina kusabab ayeuna banget hayangna Nabi Adam ila dzauqi samroti sajaroti syahwati tina kana ngasaan buah tangkal syahwat almunha anu dilarang anha tina itu sajaroh. Kan asalna kitu. Nabi Adam dihampura ku Allah. Tuh dihampura ku Allah. Tapi dihampurana ku sabab bijilna tina syahwat hayang ngasaan buah khuldi nu jelas-jelas dilarang. Tapi dihampura ku Allah sanajan 40 tahun gitu kan. Tapi tetap nu jadi kunci ayeuna urang turutan tobatna Nabi Adam. Nabi Adam teu pernah nyalahkeun ka sasaha balita robbana dolamna angpusana. Gitu Robi dolam tu nafsi bahasana gitu kan. Tetap sanajan gara-gara iblis, sanajan ayeuna babu Hawa anu ngagoda ka Nabi Adam hayang buah khuldi Nabi Adam makmung, tapi tetap Kangjeng Nabi Adam ngabahasakeun dolim ka dirina. Jadi dina hardi di mana urang migawe maksiat buru-buru tobat ka Allah tetap nu disalahkeun diri urang sabab urang teu bisa ngajaga nafsu, teu bisa ngajaga tina sagala rupa nu dilarang ku Allah. Mudah-mudahan salamina hidayah taufik tetep ka urang sadayana sehingga urang tiasa istiqomah dina ngalaksanakeun ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.